salajengna dina paragraf salajengna ieu masih kene godi suwarna bakatna kalatih di lingkungan keluarga anu boga apresiasi luhur kana seni manehna teh godi suwarna teh ramana anu namina teh Eno Suwarna parigal main kacapi jeung suling tah bapana teh jago bapana godi suwarna teh jago lain bikang anu ngaranna teh ramana teh Eno Suwarna manehna teh jago main kecapi sareng suling. Apa meureun kecapi mah apal? Cara mainkeun kacapi dikumahakeun? Hah? Dipetik jeung suling ari suling dikumaha? Ditiup. Ari ibuna saha ngaranna? Ibuna godi suwarna teh nyaeta Tik Suwartika. Pinter ngahaleuang tembang Cianjuran manehna teh nyinden jadi penyanyi lamun aya nama singer aya nama ngaranna gitu nya aya singer aya single mah sorangan berarti masih keneh jomblo gitu nya jomblo mah berarti eta we masih sendiri gitu nya kalawan teu langsung aranjeuna ngalatih jeung nurunkeun jiwa seni ka godi suwarna. Jadi manehna teh nurunkeun senina teh berarti kusababna godi suwarna alus teh meureun katambah aya bakat ti rama jeung ibuna tina darah senina gitu. Ayeuna paragraf sarajengna. Kredo atawa gagasan godi suwarna anu kawentar teh nyaeta anu kalintang hade anu kalintang kasohor bertolak dari tradisi menolak tradisi maksudna kumaha sanajan karyana rea nyaritakeun tokoh mitologi Sunda seperti Sangkuriang, Monding Laya, Dikusuma, Guru Minda, Sikabayan jeung sajabana tapi ari caritana mah dijungkir balikeun ngagambarkeun kaayaan ayeuna. Jadi manehna mah nulis sajak atanapi nyieun sajak mancakeun sajak teh dina lirik-lirikna beda jeung batur. Jadi leuwih nyoko kana zaman ayeuna gitu dibandingkeun jeung panyajak anu sanesna. Dina palebah manana? Dina palebah caritanana itu ari godi suwarna mah. Sehingga manehna mah jadi kasuar teh eta beda-beda dari yang lain. Henteu hidung warna teh mun batur hidung lamun hejo mainna mah teu beda sorangan. Jadi aya kreatif-kreatifan mungkin karena darahna teh anu tadi teh ti ibuna sareng ti ramana eta. Salajengna godi suwarna mimiti daria ngarang puisi jeung prosa tahun 1870 genep manehna mah gitu. Awal mulana teh nya awal mulana ngarang puisi jeung prosa tahun 1807 genep. Karyana anu dianggap mawa warna anyar pikeun kasusastraan Sunda. Sabab rea nyiptakeun karya kalawan teknik nyarita anu beda ti karya anu sejenna mah beda teknikna teh. Gitu. Satuluyna sajak, carpon jeung novelna meunang rupa-rupa pangajen. Jadi menang rupa-rupa penilaian. Jadi beda we meureun intina mah. Ngan awal nama tahun 1870 genep. Sabaraha kali dilerer manehna ieu aya prestasina ieu. Sababaraha kali manehna dileler hadiah. Lain hadiah ila hadratin Nabil Mustofa lain eta ge hadiah eta ge ngan eta mah jang ahli kubur ieu mah lain. Sababaraha kali dileler hadiah sastra LBSS manehna teh. Naon LBSS teh? Ya lembaga bahasa Sunda gitu kadinya. Manehna teh dibere hadiah lah menang tropi manehna teh kitu. Hadiah sastra Deka Ardiwinata manehna teh salian anu tadi menang hadiah sarsa mangle jeung hadiah sastra Rancage manehna teh tah. Buku kumpulan sajakna anu enggeus medal anu enggeus terbit nyaeta Jagat Alit tahun 1878 manehna teh. Gitu tah 1878
medal pertama nyata Jagat Alitea anu judul bukuna. Surat-surat kaliwat eta manehna teh tahun 1882. Aya dangukeun Blus Kere Lauk tahun 82. Sajak Dongeng Si Ujang tahun 88. Jeung Tariking Angin lain pikingnya Tariking lamun piking mah kamari menang 2-0 tahun 2013 ta manehna eta tahun 2013 Tariking Angin ta manehna eta ari dina menang kumpulan sajakna anu di jadi manehna teh nyen kumpulan buku sajak anu bieu teh eta lumpat deui kana paragraf salajengna ari buku prosa nyaeta kumpulan carpon ngurang maring ta manehna ari buku prosa na nyaeta kumpulan carpon murang maring tahun 85 manehna teh gitu kumpulan carpon serat sastra wastawa sarwas satwa ta tahun 85. Anu tadi pan ngurang maring tahun 85 ari prosana teh. Terus kumpulan carpona ngaranna serat sarwa satwa tahun 85. Terus kumpulan carpon cariosi urat mas tahun 2018. Novel Sandekala tahun 2007. Novel Deng tahun 2008 jeung kumpulan fiksi mini lalakon awon eta ngaran bukuna teh tahun 2013 kadinya tah eta prestasina Bapak cepet teuing dangukeun we eta mah. Terus salajengna buku Blus Kere Lauk eta menang hadiah manehna teh nya menang hadiah atanapi di menang trofi ti sastra Rancage tahun 83 itu ari buku serat sarwa satwa eta diberi anugerah teh ku sastra Rancage tahun 86 gitu. Terus novel Sandekala dilerer hadiah sastra Rancage tahun 2008 sarta keur mangrupa naskah keneh dileler hadiah sastra Deka Ardiwinata tahun 88. Terus kadituna novel Deng Deeng keur mangrupa dilerer ku dilerer hadiah mangrupa naskah oge eta ge dilerer hadiah Uton Muhtar tahun 2000 gitu nya. Salian ayeuna salajengna lamun anu kalewat mah kalewat teh heula engke dibalikeun ieu salian ti ngarang maksudna ngarang teh berarti naon sih ieu lalakina aing ngarang teh naon sih maksudna nyieun karya berarti nulis manehna nyieun karangan anu bentukna prosa salian ti ngarang Gode Suwarna oge ti bubudak resep main sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Eta gong 2000 kapungkur mah. Ayeuna ku Niki Astria eta laguna aya. Main sandiwara. Aya sandiwara teh naon sih? Kos drama kitu lain. Nya kos drama kitu. Kungsi nyutradaraan pagelaran drama mainna teh. Ai pagelaran drama teh berarti hiji drama anu dipintonkeun, digelarkeun gitu. Di antarana Burung-burung hitam eta naskah Gode Suwarna gitu. Aya ge orang-orang kelam eta ge sarua Gode Suwarna keneh. Aya gaok-gaok naskah dari Gode Suwarna keneh. Aya geblek eta naskah Gode Suwarna keneh. Terus aya ge gorgar eta ge sarua naskah Gode Suwarna. Aya Cak Anu Merta naskah di Gode Suwarna keneh. Aya Durma Wayuga eta Gode Suwarna keneh. Kemudian aya Edan
eta naskah ti Putu Wijaya. I bapa loba hese nulisna anu kapaham eta mah Tenggul. Eta naskah Arifin C Nur. Aya bum eta laguna aya kapungkur aya lagu eta ta. Bum waktu naskah N Riantiarno eta Ejeung Pandawa Dadu. I bapa urang mah teu katinggaleuh anu kapaham we. Naskah Wahyu Wibisana kungsi terus manehna teh jadi we kungsi jadi sutradara terbaik Porseni mahasiswa tingkat nasional kahiji tahun 1808 hiji eta manehna teh. Oh eta prestasina anu kapaham eta mah nya. Ya tilu paragraf deui soalna. Tahun 87 nyutradaraan anjeunna Godi Suwarna teh nyutradaraan pagelaran dramatisasi puisi di puisi konglomerat Kere Lauk eta kasup kana sajak-sajak Sunda Taufik Faturrahman jeung Godi Suwarna di Universitas Wollongong Australia tahun 2005. Terus maca sajak Sunda dina acara Utan Kayu International Literary Biennale anu di Alpukahan ku teater Utan Kayu. I bapa urang mah eta we anu kapaham we eta mah. Terus salajengna tahun 2000 genep manehna teh maca sajak Sunda eta ge ti mana ti acara International Putri Festival Alpukahan ku Dewan Kesenian Jakarta manehna teh ta. Tahun 2008 manehna mah maca sajak Sunda dina acara Jilpes Jakarta International Jakarta International Literary Festival. Tahunna 2011 eta manehna maca sajak Sunda dina acara Jakarta Berlin Art Festival di Jerman manehna ge. Tahun 2012 ih loba amatnya prastasina. Sajak Sunda dina acara BT terus maca sajak Sunda dina acara IPIL International Festival Literary and Translate di Melbourne Australia gitu tamana teh eta anu kaharti-harti we tamah. Terus tahun 88 narates acara nyiar lumar eta pagelaran rupa-rupa kesenian Sunda saeuting Jumut di Astana Gede Kawali di Ciamis manehna teh. Teu disangka ti anggalna eta acara 2 tahunan teh jadi padung dengan tatamu ti mana-mana kasup seniman-seniman mancanegara. Eta ta sakitu eta anu ku bapa diaoskeun teh bieu teh sadayana anu kasup bagian kadua tina biografi Godi Suwarna. Dicuta tina tur di Eropea tina Suwarna G tahun 2017 kaca 108 eta biografi tina Godi Suwarna gitu.